Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng sim kuring Kang Ebet dina wanci acara cerpen Sunda atanapi carita Sunda. Nu alhamdulillah carita ieu bakar digarap ku sim kuring. Dina judul nyaeta Sakadang Soang jeung Patani. Nah, ieu nya. Sakadang Soang jeung Patani. Mung beuring nguningakeun kasadayana carita ieu saukur rekaan. Ya, teu aya kajadian anu bener-bener nyata. Jadi saukur rekaan cuma fiksi gitu nya. Bilih anu kasebat nami anu kasebat kampung gitu. Kelarasan wae cerita ieu tanpa aya dihaja da saukur rekaan atanapi fiksinya. Ukituna supados teu nyangkolong tinggalna waktos mangga urang kupingkeun ku sadayana carita ieu anu judulna Sakadang Soang sareng Patani. Kacaritakeun aya saurang patani anu kacida malaratna. Cicing di hiji saung bari geus reod. Mang Julin ngaranna eta patani teh. Ya, Mang Julin ngaran patanina teh. Mang Julin teh sapopoena hirupna teh ukur di baturan jeung soang. Nyata si kadang soang teh ukur bari hiji-hijina eta soang teh. Gitu pemirsa. Eta Mang Julin kacidanyahanna eta ka hiji soang gitu. Bubuhan manehna mah teu boga dulur atawa baraya. Jadi hirupna sabatang kara pangintennya. Ukur di baturan meureun ku soang teh eta kitu pemirsa. Di hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan eta manehna indit teh gitu. Kabeneran eta Mang Julin teh dititah ku juragan sawah. Ni juragan anu pangbeungharna di lemur eta nya anu maklak sawahna gitu. Mang Julin teh dititah ku juragan eta teh pikeun ngabinihan sawahna. Ari digaweana mah kapake pisan Mang Julin teh ku juragan sawah teh. Kusabab Mang Julin mah segut pisan kena gawena naon oge dicabak digawean gitu tara tampikan gitu anjeunna mah nya. Sapoena Mang Julin di sawah ari entogna mah dikencarkeun we nya di beruan bumi na temelang teh hariwangeun da berenang biasa teh nya. Mang Julin di sawah ari soang nama berenang di eta we di buruan imahna gitu. Tekung silila eta Mang Julin gawe ningang mangsa balik ti sawah wanci sariak layung. Mang Julin eta kacida laparna. Manehna ngeudeus ka pangeran nya meureun ngadoa cenah urang mah nya ngadoa ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar tak keretek Mang Julin teh gitu ngadoa. Meureun cenah dahar naon oge bisa. Teu cara kos kiwari dahar dengan uyah we jeung uyah cenah. Hiji sapopoena Mang Julin teh dahar teh meureun jeung tutug uyah we pamirsa. Matak ngadeus mun ka Gusti. Hayang dibeungharkeun cenah supaya dahar teh jeung nu ngeunah gitu. Tuluy Mang Julin teh dahar mun jeung uyah. Sanggeus wareg mah tah Mang Julin teh dahar. Manehna tuluy ngampihan entog atawa soangnya anu sok dikencarkeun teh. Tuluy ngampihan soang disimpen di juru imah eta soang teh. Singkat carita, isuk-isuk keneh Mang Julin teh kahudangkeun
ku ayana kingkilaban nu nyacas kena matana gitu. Pas tuluy hudang manehna cahaya teh gugurilapan teh di juru imahna, tuluy disampeurkeun ku Mang Julin teh kena tempat cahaya eta. Pas disampeurkeun teh geuningan di hanapeun soang teh aya endogan. Di soang teh endogan pamirsa. Jadi kingkilabana teh eta tina endog soang eta gitu. Ning soang teh bari hiji teh endogan. Pas dibuka teh endogna emas. Si soang teh endogan endog emas eta pamirsa. Terus Mang Julin peredeyan nyanggap eta endog manehna kecida bungahna eta endog emas murni eta teh. Wah, bisa dijual cenah teh imah emas mah yeuh. Kreteg Mang Julin. Ningang poe kadua kitu deui jeung kitu deui we. Eta si soang teh endogan nyata ngeluarkeun endog emas. Endog emas teh nya hiji eta saban poe soang teh endogan endog emas. Lila kulila mah meureunna nya eta Mang Julin teh jadi beunghar. Tina ladang eta teh soangna endogan emasnya, meureun emasna dijual. Talila-lila mah eta tika kabeli sawah, tika kabeli balong, tika kabeli pepiaraan eta Mang Julin teh. Tika beunghar we caritana mah eta Mang Julin. Kusabab soangna endogan endog emas kitu nya. Hiji poe Mang Julin ngerasa capek mun kudu unggal poe ngadatangan kandang.